Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu mitra sangsim kuring Imam Mutakin dina acara dongeng carpon. Urang ngadongeng deui. Ayeuna nu baris dipidangkeun teh nyaeta dongeng Sunda anu judulna Rangga Jati. Mangga orang sami-sami Bandungan kumaha jucungna ieu carios Rangga Jati der. Angin sore ngahiliwir ngebak kana tetangkalan. Di tengah palataran lega hiji jajaka keur hut-het metakeun jurus silatna. Sakapeung loncatan di antara rajegna tangkal kalapa. Jeung curelap celegedeg di luhur lemah tuluy pancuh deui dina kuda-kuda. Dina golodog wangunan awi lalaki kolot nyerangkeun museur panonna ka eta jajaka. Nyeh lalaki kolot seuri. Geus waktuna si Rangga Jati turun gunung miang pikeun ngamahakeun ilmu ti kula, ceuk eta lalaki kolot anu katelah Ki Wiraga. Jeung pesat lalaki kolot ngagajleng ukur sakiceut manehna geus aya di hareupeun Rangga Jati. Guru, Rangga, jurus silat ilaing geus alus euy, geus cukup deuleu pikeun miang. Mios, maksad Ki Guru teh kumaha? Ma ilaing kudu miang ti ieu padepokan. Hampura lain kula ngusir, tapi ieu geus jadi kewajiban euy. Abdi kedah mios ka mana Ki Guru? Ilaing kudu miang kawetankeun. Tuluy tulungan saha wae anu ngabutuhkeun pitulung. Ulah tempo saha manehna euy. Nu penting mah ilaing kudu tutulung kanu butuh talang kana susah gitu. Kahartos Ki Guru. Hade atuh ari ngarti mah. Tah ayeuna si laing geura indit ka wahangan. Tuluy bersih geus kitu urang salat magrib bebarengan. Geus kitu mah Rangga Jati pamitan ka guruna ngleos indit muru wahangan nu aya di tukangan padepokan. Adan magrib ngalang lawung di tengah lembur, sorana awuh-awuhan ka madhab papat. Rangga Jati jeung guruna geus hayaga pikeun salat magrib. Cong maranehna salat, rengse salat tuluy ngawirid. Geus kitu mah guruna ngareret ka Rangga Jati. Rangga Jati sameme hidup miang. Yuh darima pusaka ti kula. Pusaka naon Ki Guru? Engke we hidup bakal nyaho sorangan. Tapi ulah dipake teu baleg euy. Ulah dipake teu baleg. Lamun dipake teu baleg ieu bakal malindas ka diri sorangan. Rakunakeun lamun ilaing aya dina kararepet. Mangga Guru, diestokeun pisan sadaya pibejang Ki Guru. Barisku dilaksanakeun ku abdi Ki Guru. Harus atuh hari kitu mah jalu. Prak ayeuna mah geramiang hampura lain ngajurung laku.
tapi ia jadi kewajiban pikeun setiap jalma pikeun ngamalkeun ilmuna kahartos ki guru kahartos pisan. Geus kitu mah Rangga Jati cengkat tuluy amitan aya Cipanon ngembang dina juru panonna lewas meh ngagidik murup panto bray panto dibuka sakedeung manehna nangtung dina golodog muterkeun paneuteub ka sabudeureun pelataran anu biasa dipake latihan. Aya rasa sedih dina hatena kudu ninggalkeun eta padepokan, tapi dajan kitu eta kasedih ku manehna gancang disingkahkeun. Rangga Jati ngagidig kagancangan muru kawetankeun teu karasa wanci geus tengah puting. Rangga Jati geus jauh ti padepokanana manehna diuk dina handapkeun tangkal kiara kadenge ti kajauhan aya nu ceurik. Rangga Jati curinghak aya nu ceurik geuningan asaha jeung Rangga Jati ngacorelat tina sakilat. Rangga Jati geus aya di tengah lembur manehna lumpang ngadeukeutan hiji imah anu geus diriung ku sabaraha urang jalma. Di jero imah awewe ngora keur ceurik balilihan nidangdam. Abdi mah ridho mak putra abdi anu karek broha ku diculik ku si jahanam. Nyai eta mah geus takdir nu kawasa. Geus ayeuna mah sing sadra tunarima kana kadar tinu maha kawasa. Tapi kumaha mak teu ridho abdi mah. Abdi teu ridho. Ujang ieu mak. Sampurasun. Rangga Jati uluk salam. Nu aya di darinya melong ka Rangga Jati. Panon welasan jalma musir ka manehna. Si laing saha poyaki wani-wani ngulampang ka lemur ieu ha. Cik salah saurang di antara maranehna. Hapunten, sim kuring Rangga Jati. Rangga Jati di mana si laing ha? Di padepokan. Kang paling ge ieu mah siluman anu mancala putra mancala putri. Sigana mah euy ceuk pakuwu ge kudu iatna euy ka jalma anu anyar pinanggih mah. Nah geuningan kitu. Wah, tong obat carita sia. Rasakeun yeuh. Jelema jangkung badag ngahembatkeun beutna rek mopeg cukang irung Rangga Jati. Tapi Rangga Jati tenang. Eta paneungeul jelema teh dipapag uleungeun kencana. Banding eta si Rangga Jati nyayang kana ulu angeuna. Jebrot. Waduh. Eta jelema ngaheungeul Gria bunceli nahan ka nyeri. Siap kurang ajar rasakeun. Nusa urang masak bedog. Sep. Manehna rek migas beuheung Rangga Jati. Tapi Rangga Jati teu geumpeur. Manehna gancang mapag eta bedog ku tajongan dina gerakan kolecer muter. Jebrot. Bedog musuh ngacleng dibarengan ku ngerepeng ngaleungeun lawan. Gusti nu agung ngaria. Eta lalaki parengkelan bari ngkelan leungeunna anu dir disetrum. Akang kumaha make parengkelan kitu. Nu sejen teu cicingeun. Sutret meresep bedog. Srep dina sakilat maranehna geus putbet rek nyasaak awak Rangga Jati. Tapi orang kawengku waktu ya sakitu heula mitra orang ngajengkeun enjing dina
bagian kedua mudah-mudahan ia carios guna semua patah. Assalamualaikum permios.